tegenan kajal mah urang tetegenan ka makhluk nepi ka poho nu jadi pangangeuhan urang mah ngan Gusti Allah. Hakikat urusan sabab kade tong ditinggalkeun. Urang jeung tatangga, urang jeung dulur, urang jeung baraya eta mah jalan kasbiah urang. Sababna urang da ari hakikat mah enta tulung teh ka Gusti Allah. Malah teu dipenta ge Allah geus mere jaminan. Naon jaminanana? Rahmaniyah Allah mun diterjemahkeun ku kolot baheula mah sifat Gusti Allah Ar-Rahmani kang maring nikmat kang welas asih ing dalam dunya maring mukmin walan wong kafir. Jadi kabeh jalma dibere ku Gusti Allah. Dibere jaminan. Da buktina hariru keneh. Dibere keneh ngarenghap, dibere keneh ambekan. Ieu jaminan ti Gusti Allah kadang-kadang sok dipopohokeun. Non sababna neangan deui jaminan salian ti Gusti Allah. Sok mucuk awi. Kumaha ari mucuk awi teh? Teu kaop usum kieu leorna ka dieu, usum kitu leorna ka ditu. Tah ieu nu jadi panyakit teh. Tah meureun minangkana ngaos teh keur ngajeujeran tong kabawa teuing ku pangaruh nu sejen. Ulah mangaruhan ka urang komo nepi ka bandang kabawa pindah pilempangan, pindah kayakinan. Nah, pangaosan teh mangrupakeun hiji benteng pertahanan nu kokoh kanggo umat Islam pikeun ngaraksa tur ngajaga tina rupa gogona nu datang di makhluk ayeuna. Gusti Allah tah geus diburuhan, Gusti Allah tah geus dinaon modalan. Loba modal nu Gusti Allah dibikeun dengan kadang-kadang teu ngarasakeun di modalan ku Gusti Allah. Sababna eta jalma keur ngurangan jiwa ihsan. Tah jiwa ihsan sok kandel deui di manusia. Di bulan Sya'ban akhir teh engke datangna bulan Ramadan ku Allah dikandelan ku rasa seneng jeung bungah dongkapna bulan Ramadan. Dugi ka jaminan Gusti Allah teu enteng-enteng teu gampang-gampang Allah mere jaminan ge teu ngagagabahkeun ka urang teh. Dugi ka Gusti Allah dawuhan Rasul haramallahu Allah geus ngaharamkeun geus ngulah-ngulah jauh baid kalau itu kasabrang ka apa? Palembang. Kalau itu kasabrang ka Palembang. Ya. Nah, kalau itu baid haramallahu kana naon? Tong borora eusina jasadna bungkusna jasadahu jasadna eta jalma diharamkeun panggih jeung neraka jeung bebendung Gusti Allah. Alhamdulillah. Tah kanyaah eta teh sing jadi motivasi keur urang mayunan Ramadan, urang ningkat kasadaran, urang ningkat rasa syukur kana nikmat ti Gusti Allah. Da lamun teu kitu komo geus kolot Bu, Ibu Bapak sadayana lolobana luh lah. Jaba awak loba nu dirasa banyak. Mun teu ningkatkeun jiwa kaikhlasan urang jeung teu ningkatkeun rasa rumasana urang pasti urang hirup luh lah bae teu eureun-eureun mah. Nah, di eureunnan tah eta teh ku jiwa atawa rasa ditempokna urang ku Gusti Allah disebut we jiwa ihsan jamina muhsinin. Sementara cek Gusti Allah wallahu yuhibbul muhsinin. Gusti Allah teh bika seneng pisan ka jiwa anu muhsin nu alus. Jadi boga rasa lain nungkul narimakeun tapi boga rasa. Tuangeuna dihuapkeun ingat kanu merekna kitu meureun basa urang nama. Teu mopohokeun kanu merekna. Rata-rata jalma mah dahareun dihuapkeun nu merekna geus dipohokeun. Sementara jaminan hirup
ku Allah eta teh dirahasiakeun nu dirahasiakeun teuing isukan teuing jaga teuing pageto urang teh ku Allah dirahasiakeun ternyata kurang rasa tasyakur kana hirup nepi ka teu dimanfaatkeun kasempatan dipake ibadah. Kasimpulanana manfaatkeun kasempatan waktu nu